Pikeun galur nu kapungkur mapai riwayat zaman baheula. Para wali nyebarkeun agama Islam ngangge perantawisan wayang. Nya wayang nu jadi perlambang manusia nu kumelendang di alam marjapada. Dina enggoning ngagarap carita pawayangan seug asa wajar lamun beda garap jeung metakna. Beda haleuang jeung caritana. Lantaran kangaranan manusia sok sanajan buuk sarua hideungna karep jeung karesep sok rajin beda-beda. Bener jeung henteuna rame jeung henteuna gumantung kanu boga tanggung jawabna nyaki dalang kasebatna. Anu pentingan hiji nyata taya sanes seni padalangan tetep nanjer ajeg dina ajen kaadiluhunganana. Margi upama dikotek tak wayang sakotak teu anggang dina awak. Teu tebih tina diri, teu jauh tina wujud anu tangtu estuning dipipindingan ku silip sindir. Di halangan ku siloka sasmita kalayan simpul guareun zaman kiwari. Nyaeta nu mana luyu sareng pancen manusia. Bikeun manusia diwajibkeun tapakur, tadakur, lan tasyakur. Margi lalampahan pawayangan salah sawios media nyaeta pikeun nyarioskeun antawi salah jeung bener, adil sinareng murka. Sabab moal nyata hadena mun can nembrak gorengna, moal nyata benerna mun can nembrak salahna, moal karasa adilna mun can nembrak murkana. Nya ieu carita pawayangan anu bakal ngabukar baker usiah manusia, di mana manusia asal, reka mana mulang, poe naon ini, naon nu kudu dibawa jeung saha nu bakal narima urang. Para wali nyebarkeun agama Islam ngangge perantawisan wayang. Nya wayang nu jadi perlambang hirupna manusia nu gumelar di marcapada. Purwa mantra-mantra winulan sastra tinuara alon panjang ngawaseun kehingkan da purwa lentara. Purwa hartos sepun wiwitan, tara hartos sepun yo patempatan. Inggih patempatan pun diingkang dianggo jejer sinarios boten wonten malih ngawiyosakeun kejapi ti salebeting nyata palemburan tumaritis. Lembur singkur sisi gunung hejo lemok dang daunan, curcor cai nu harerang sato gede sato leutik di sarada. Nyirikeun ieu hiji lembur teh anu sugih mukti, gemah ripah loh jinawi aman santosa kerta lan raharja. Nyata kacarios putra bungsuna ieu ki sabda palon nalagareng nuju kagaduhan kabingung nu teu mangih tungtung susah payah nu teh sudana. Aduh aye dararamang sadayana. Aduh, abdi mah ieu teh rada bingung, ieu teh rada bingung berpikiran. Kenapa abang teh kenapa? Sekarang ini abang lagi banyak pikiran. Pertama, Kenapa? rek nyang harepan munggah teh abang teh ayeuna teh nya kitu teh. Rek barang beli bahan-bahan pokok teh mararahal. Mararaha. Nararae. Nararae. Nya seperti itu. Nauzubillah. Makanin budak abang loba. Loba. Pemajikan kadang mah diunggal pengkolan ti hiji. Haha. Kitu nu mata. Nauzubillah. Kermangki kagandrung nu luar biasa areng teh.
kabeh keluarga berencana, kabeh gaduh anak cukup 2, kabeh instruksi di pamarentah, kabeh urang laksanakeun sarerea, mun urang asup kabeh tangtu moal loba budak, mun urang asup kabeh nikmatna luar biasa. Aduh alah bari kerada jangar kieu pikiran areng ieu teh. Aduh kaduhung teu asup kabeh pamajikan di baheula teh ieu teh da geuning semakin hari semakin karasa ku areng. Ku ayeuna mah loba budak teh kala loba pangabutuh. Nauzubillah mun jadi bingung uyung kanu gandrung lagi ieu teh ieu nya. Aduh sarana di kieu loba pangabutuh areng teh. Jaba yang hareupan munggah, Yang hareupan muka bener pisan teh. Loba pangabutuh bahan pokok manarahal sembako naraek. bener pisan. Nauzubillah Coba saha cenah nu ngahaleang teh cung. Aya kundak sulingna saha ieu teh cung. apanan Chef Rapli teh di Cimogarden. Duh Pantesan akang teteh SM TV Araya. Im
mantri iman rumah sakit Sumedang aya Ucung. Hari Ibu Camat Marlina aya. Hari Ibu Camat Neng Yuli. Araya. Aya ku tegep Ucung. Duh. Oi. Pikiran areng teh dina waktu ayeuna teh mama meni geuleuh biasana ai keur boga duit matara sugan ngobrol boganya kata-kata teh mama naon segala ieu meni pi kaidideun ati Eta teh sahana Manggareng eta teh? ieu teh pamajikan anu ka-12 Allah urang mana amit eta teh? amit ari maneh teh urang mana geuning kapan abdi teh ye abdi teh urang Cisalak ge teh naudzubillah da nepi ka poho areng mah bakating kaloba pamajikan nya hampura ieu di dinya meureun nya ulin ka imah nepungan areng teh saperkara areng teh kahiji ngarasa sono kadua perkarana ngarasa bagja nu luar biasa da ari lewat dinu telepon mah didinya telepon lewat WA ka areng asa tepukuh najan areng teh salaki didinya bari jeung urut eta oge heueuh da anger sanajan urut oge pan nya ayah teh kan ninggalkeun budak atuh Tilas tapi raos nya kitu leres pisan memang areng teh baheula ku si boga salah ka didinya tapi nya kitu teh hampura baheulanya sok loba heureuy bari urang geus boga bati oge tapi da anger tanggung jawab salaki kanu jadi pamajikan sanajan pamajikan didinya mantan pamajikan areng angker areng mah nyaah ka budak kitu nu mata tah didinya ngenta resiko lain terek mere areng teh heueuh atuh ieu ayah tong manggil ayah besi ngambek ieu nu anyar ulah sok nyiapan ieu teh kita teh hanya berdua bertatap muka berdua nya ngomong empat mata sok kira pencer biaskeun aya naon atuh make dinu WA teh man telepon ka areng sabenerna mah yahnya budak teh anu itu teh jabah geus gede budak teh geus hayang sakola kamari pan alhamdulillah juara dakwah di PAUD naudzubillah Asia kadona ujubillah alhamdulillah prestasi eta teh heeh sia mah Gusti Rumah Agung budak anu kadua hayang PS anu katilu pan hayang main drum numpang gedena mah kadon taburan ya ayeuna teh rek yang hareupan lebaran jauh kene kana lebaran oge karake arek yang hareupan puasa heueuh tanu matak ieu teh darada lieur mamah teh atuh aya panggung eueuh kahiji panggung eueuh kaduana pangabutuh loba gadekeuneun eueuh kenang dijual teu payu-payu nu sia teh panggung sawal geus beak panjerna panggung sawal geus beak panjerna pan ku nya ku ayah teh geuningan kudu meuli baju bedug jaba kudu meuli baju bedug nya bapariah yang meuli baju bedug mah tinggal nyokot bedugna di Masjid Assalam astagfirullahaladzim Gusti Agung
Heeh, loba pangabutuh ye ayeuna teh asa nararaek. Aya. Naon naik cabe naik darah naik Naon nu naik atuh? Heeh, aya geus puguh naik. Naik naon aya teh rumah saya naik. Naik tanggal kalapa maksudna teh. Ayeuna teh nararaek sabangsa ningnya harga-hargaan di pasar teh bahan-bahan pokok teh nararaek. sembako teh naik Sembako teh nararaek. Beas mah naik. Daging naik. Bumbu naik. Kalapa naik. darah tinggi Darah tinggi naik. kolesterol Nauzubillah. Ka panyakit-panyakit siapa naik. Nya sabangsa ning kolesterol, asam urat, jeung getih jangkung, jantung kan mun-munan pindah naik jantung naik kana mun-munan. Nya tukang suling naik kana luhur sirasine. Nauzubillah. Geuleuh naujubillah we. Ngarti areng oge pelebadinya mah. Tapi di sajroning tidinya areng teh ieu nya. Lain teh rek usaha. Areng teh lain rek teh barang lain teh hayang ngabagyakeun pamajikan lain teh hayang ngabagyakeun mantan pamajikan. Da sanajan dibeber-beber oge peripaosna bakal bareuh. Soek diperjelkeun oge ngadon murojol diperecelkeun kadon ngising. Beleguk siapa ieu ngomong teh meuni pikageuleuheun pisan. Aing mah saumur-umur. Kumaha nangis? Nyanyi naon teh? Dangdut atuh. Heuh sok. Mending nyanyi we jeung tiba-tiba meta duit mah. Gelo nya boga salaki teh nya. Kumaha nangis? Menangis ku karena rindu. Ku bersedih ku karena rindu. Mau makan? Liga ayo mas siapa diajak duet teh kalah kamu wae janji teh. Anas dikecerekan ku tukang kecerek. Nauzubillah. Geus naon kapanan salah kita teh bisa nyanyi. Dar diajak nyanyi duet. Lamun arek nyanyi duet sok timimiti heula kodean heula kira-kira nu ngeunah. Padami heula. Ujug-ujug nyanyi we. Nya sok atuh ek nu kumaha? Sok eta ngeunahna kumaha? Malam ini geus kila-kila ya aing mah moal naon kitu ya teh. Sok tah lagu eta lagu naon mandul. Heeh sok coba. Sok. Malam ini malam terakhir bagi kita Untuk mencurahkan bener-bener saya tik deui eta teh saya tik deui. yakin Bisa da sok bisa. untuk mencurahkan Rasa rindu di dada. Nges ayah. nyanyi ngahejeun Wah cupat jadi penyanyi mah mending kene jadi tukang liwat di Cimok Garden. atuh da bonganana di dinya na tuh lamun arek lalakuan mah tong lagu-lagu Sunda atuh ka salaki teh Bengawan Solo Sok ayah bisana lagu naon atuh Sunda. tah lagu-lagu Sunda teh nu kieu Bengawan Solo Eta mah lagu Jawa atuh ayah. Sok sing balik. Arek keroncongan. sok keroncongan lah Bengawan Solo riwayatmu dulu parah acik tukang kendang na ieu teh Lain parah ayah nu goblok kita teh. nauzubillah nyebut goblok eta ka salaki Paduli teh atuh da bonganna meni pikageuleuheun. Ye lain kasar goblok teh ayah. naon Lamun calana ayah logor teh eta teh goblok-goblokan teh. oh hehe goblok gitu nya Nya. nauzubillah Lain naujubillah ayah. Tah urang teh dina waktu teh sebenarnya teh rada bingung ye.
usaha ngan sakieu-kieu lamun bisa mah entong heueuh entong sok loba paminta sakirana didinya bisa gawe sok digawe lah bantuan salaki najan urang teh geus saling mantan-mantanan dagang teu payu atuh ayeuna boga aplikasi hijau sok coba manfaatkan WA eta teh ya naon atuh make aplikasi hijau moal beca-beca bawaan pabrik eta mah bawaan pabrik Mitsui gelo aya mah pugudanya tah atuh buka salaki ayeuna keur kieu usaha teh koreh-koreh cok jadi seniman mah keur kurang rada payu nya ngarepan munggah teh atuh didinya atuh diajar dagang UMKM tah dagang misalnya teh nya panakol kendang dijadikeun dorok-dok model ayeuna kacapi dijadikeun suluh atuh jadikeun suluh mah bejat atuh tah kitu ulah sik rada motekar saeutik lah jadi sinden obrok eta tah jadi sinden obrok atuh sok diajar keur ngahudangkeun sahur babari da urang teh kudu berbahagia nya ngarepan bulan Ramadan teh tak kitu kumaha aya sinden obrok sahur tak kitu aing mah lain beki hudang atuh kalau beki sararewe tibra asa di parende nya asa di pararene nya sok kumaha atuh sahur akbar Allahu akbar eta mah takbiran legung sia teh lila kene acan takbiran astagfirullah tapi da ari keur mamah mah ieu teh da nya saleresna teh da ai lebaran teh nya komo dina bulan Ramadan teh emang bener bulan teh bulan penuh ampunan naon ampun teh boga beas ampun gelos ya mah ampun lagi lamun didinya ngomong gitu tinggal ku aing di kitu tah gitu di kumaha teh tah di kitu kumaha geus moal ditulikeun bisi diis ya teh tah ngandung harti sok silih bantu kompak budak urang duaan si kentuy teh kan bae antepkeun nu penting mah bisa keur dahar bisa keur sakola najan leutik rezekina sok syukuri we syukuri apa adanya eta ge disyukuri segala rupa ge disyukuri dahar jeung ranginang disyukuri nya dahar jeung cabe genot disyukuri nu penting mah da nya tapi dah aya ngaranna ge hati seorang istri mah aya ngenes ningali budak teh rek mayunan munggah teh biasa jeung daging hayam der ieu mah karak aya sukuna hungkul dahar jeung hayam beak sanggula dihakan hayam nya salah atuh dipencit heula hayamna nya maksudna teh kitu munggah mah heugna sok arunggah adat nya munggah teh nya arunggah adat beri sok sagala dengan pan si entuy mah jabak hayangna teh gede nya hayang paisti ucing sia atuh ka mana karep ngomong teh geus loba we pokona mah geus kieu we cadina ayeuna mah tong loba pikiran sok wayahna atuh didinya teh ayeuna mah bantu-bantu heula sugandangan pagawean yang ngarepan puasa teh meh engke boga kerjaan munggah sarua areng ogerek usaha jadi tukang parkir arek jadi tukang parkir dengan di tempat wisata jadi paraji atuh tuh komo didinya bisa jadi paraji ya bisa jadi paraji lamun hese budak bijila dadetkeun ku suku betot sirahna coplok atuh teh tak kitu pokona mah lain pokona mah ieu mi HPW geus sisir jeung minyak anggar unggal lalakon mi HP teh sisir jeung minyak tukang kameraman nepi ka boseneun sisir jeung minyak rek dikumaha sisir minyak leg-leg ku sia mi HP teh duit jeung bea sekali-kali mah atuh sakali-kali mah mi HP keun nya duit jeung beas atawa jeung parelek
da benernya aing yang harapan keur usum kieu mah. Jadi kira-kira narek masihan moal ka mama. Solusina kumaha lain ngomong wae ieu teh. Ya. Solusi ti jadi salaki najan mantan. Heeh, geus disebutkeun mantanna mah atuh. Tenang urusan rezeki mah da pan puasana ge lila keneh. Lain lila keneh pan minggu hareup. Heeh tah nu matak dina minggu-minggu ayeuna teh ieu nya dina poe-poe ayeuna nu rek dihareupeun ku urang teh isukan urang sok urang duduaan. Urang lakon gawe atuh di dinya ngaramet. Urang sare. Meni pika sebeleun. Heuh, yuk geura mending urang bacakan heula kitu ka ditu urang ketemuan Bapak Semar. Ayo. Calalakeun ujang. Mejeh wa. Warek ngareuneuhkeun heula ka cape ujang. Sok ngahaleuang heula kaynya. Karena
Aduh, cara lager cu. Alhamdulillah. Menikuat ngalegena gitu eta lagu teh nya Ujang. Lagu naon cenah mah? Nikmat nu luar biasa eta lagu teh nyeta ngeunaan al-iman. Ngabahas tina naon rupa keimanan urang anu perlu ku urang dijaga teh nya Ucu. Saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung tahun. Sok mineng ngabandungan manusia najan ngalamun salaput umur kahayang patrema-tema karep hanteureuh-reuh. Angin kalakuan jeung cita-cita teh ngan saukur kadar ti pangeran nya Ujang. Leres wa. Urang mah saukur kadar rencana kabul ayat ti Gusti Nu Maha Suci jauh-jauh. Leres. Dina waktu ayeuna wa teh kahiji teh mangarasa bagja nu luar biasa. Bagjana wa. Bagjana sakedeung deui meureun urang teh nyang hareupan nyaeta bulan suci Ramadan nya Ucu. Leres. Nyang hareupan ieu bulan anu pinuh ku kaberkahan. Mudah-mudahan urang sadayana sing aya dina ginanyar kawilujengan. Amin. Sing aya dina magfirah Allah Subhanahu wa taala atuh dina ngalakonan puasa teh urang sadaya teh sini paparinan kakiatan nya Ucu. Leres. Tah dina waktu ayeuna Kumaha wa? da aing ngaran-ngaran jelema mah lamun teu disyukuri teh sok asa kurang wae nya Ucu. Weleh kurang. Datong boloning batur meureun anu dibere kamandang ku uwa bari jeung uwa sorangan oge sok kapeung mah geuningan sok kekenaan we ku awah gingsir Ucu nya. Jalmi namina ge wa. Ngaran-ngaranna jelema utek tongo walang taga roh peti gogodongan tunggal tengah bogaan naon-naon aing ngaranna ge da jelema. Ngomong sore heuk tara kapake isuk jelema teh nya. Saukur wayang wa. Urang mah saukur dharma wayang usik malikna ku dalang manusia usik malikna ku pangawasana Gusti Nu Maha Suci. Kadang masuk neleukeman ka diri pribadi we uwa mah Ujang. Ayeuna dina nyang hareupan nyaeta urang arek niatan puasa dina bulan suci Ramadan teh nyang hareupan munggah teh kadang mah jelema teh sok sarareunggah Ujang. Singgah ku naon ari uang. Disebut munggah kadang mah jelema teh sok jadi unggah adatna teh sewang-sewangan teh kitu Cu. Leres. Lain jelema meureun lain batur meureun diri pribadi we uwa. Nincakana anak uwa oge si cepo si dawala kitu deuleu. Biasana jeung asin teh geuningan wa nya. Rame urusan padaharan teh. Biasana makan teh masuk saaya-aya derek munggah mah eueuh teh sok diaya-ayakeun. Salah kaprah wa. Alus ari aya rezekina mah meureun heueuh ulah teh bakat tingku bunga teh nya Ucu. Sataun sakali ngalaman munggah dinu puasa anu kahiji puasa mimiti bari jeung aing ngaran-ngaran lamun usaha cara uwa kieu koreh-koreh cok nu eueuh diaya-aya rek di mana nya Ujang. Kadang teh mah urang teh perlu syukur heula najan boga usaha sakieu kaayaanana najan urang usaha ngan saukur koreh-koreh cok kene da ai munggah mah meureun teu kudu diaya-aya. Rezeki mati mana?
teu kudu aya daging teh mah teu kudu aya naon rupa-rupa geuningan meuni sok asariweuh inung silalaing oge ucu kadewek teh meuni ngagonggorokan meuni teu pirah hayang meuli mukena anyar majarkeun dia itu teh geus bau hapeuk ujang geus diseuseuh unggal peuting dipake salat ku inung silalaing kitu nu mata kitu ja geus make bulau teh mah jeung segala rupa wah kitu ja geuningan make jadi robah warna jadi robah warna make bodas jadi biru nya mukena bodas jadi gentel lamun nya kitu teh da romantika kahirupan mah kitu teh nya ujang luak leo ngan uat teh mihape teh pangpangna mah kasih cepot jeung sidawala teh meuni sok arungah adat arek munggah kitu meuni bapak cenah kudu siapkeun cenah bajigur cangkaleng jeung sagala rupana korma kudu aya korma ai boga mah duitna sok cek dewek teh kitu ngan ari nepi ka anak kabeh can si cepot nganyuk ngahutang mah ulah wa tak kitu sok maksa-maksakeun kamari ge kadanya kalah nganyuk ngatepirang ka nganyuk teh meuli abon eta di warung cetitiu abon lele peleter cenah tak kitu jak meuli abon pay letter ongko teuing aing teu ngarti maka jeung aya abon pay letter muni sok sagala di aya-aya sidawala mah bedah eta hiji mah ceuk budak teh deuleu kahayangna teh cenah hayang meuli Al-Qur'an anu anyar heueuh aya boga mah hempek duitna ucu nya da ayeuna teh usaha bari jeung kararieu bari jeung kaayaan ku zaman ayeuna mah nya kitu teh kapanan ayeuna teh perekonomian teh keur menurun maka krisis global wa keur krisis global kemiskinan anu memang wah geuningan kamari ge pemerintah teh kemiskinan ge nepi ka di ekstrimkeun sagala panem jaba stunting teu anggeus-anggeus wa stunting teu anggeus-anggeus nu mata sumba ceklik cenah wa tah kitu boga budak teh kitu tara jol barobogohan ngarieun budak budakna teh beureun sawa jadi stunting ai sukuna pono ari leungeunna panjang ngambai kana taneuh heungeunna teh pal kitu geus rupa-rupa kajadian ayeuna teh araraneh ku stunting teh deuleu beuheung panjang awak sudah pono ciga sawang cukup monokan bodoh eusi leungeun jengjot bodoh eusi sok sieun beuteung luhur sabelah wa oge sok sieun disebut stunting ujang ieu teh deuleu gigi buruk wa da uat tiba heula da huntu dengan hiji we hungkul teu sugan nambahan jadi genep da pan aya keber wa program ti pamarentah teh geber teh naon cu gerakan bersama gerakan bersama berantas kemiskinan sareng stunting wa nuju digalakeun bagja da aya gerakan geber teh gerakan bersama mata ka ibu-ibu teh jeung bapak-bapak dina satos tarawih teh sok bergerak bersama digeber nepi ka saur teh ngadua ka pangeran mudah-mudahan urang teh sing aya dina ginanyar kawilujengan lain jorang wae sia teh geber teh deuleu betul wa ku ningali zaman ayeuna mah memang luar biasanya ucu bari jeung kajadian teh wah teu euy bencana mah ceuk keneh geuningan gunung Merapi teh meletus deui jelegur ti ditu jelegur di ditu meledak di belah dieu jeleger di gunung teu anggeus banjir mah longsor mah wah make jeung aya geuningan rupa-rupa ayeuna mah geuningan ningali di media sosial uat teh aya festival iblis segala ucu coba eta make di karnapalkeun eta iblis deuleu ujang atuh pangeran teh meureun lain ku pangeranana eta mah ku alamna geuning murka
kulampahna tepira eta teh tukang kacapi kersila bari uget-ugetan didodorong ku salarea dikarnapalkeun pan nya kitu teh nyumatan geuningannya jadi mamala wanya bisi jadi mamala ieu teh kaituna teh geus ngapilainkeun salian ti pangeran ti Allah Subhanahu wa taala nyucu tah nu matak wa makna munggah teh naon wa makna munggah teh nyaeta hayu urang niatan nyaeta pikeun urang ningkatkeun keimanan urang dina ngalakonan puasa ai ngaran-ngaran geus ngalakonan puasa teh mah meureun ganjaran teh anu sakitu lobana ka HSS jadi naon disebutna teh jadi ganjaran jadi amal daripada urang ngomongkeun batur daripada urang codeka ka batur mending HS we bener wa dinu syarena oge menang ganjaran nya nu sunat ge jadi wajib nu sunat jadi wajib bahkan tingku nyaah pangeran ka makhlukna tak sing bagja tepung jeung Ramadan teh sing bagja tepung jeung Ramadan teh da nya kadang mah geuningan si cepot mah tepung jeung Ramadan teh kalah seunggah cenah seunggah kunaon kalah seunggah cenah teu bisa nabeuh da dina 12 bulan teh meureun aya sabulan tepi rapikeun urang ibadah ka Allah kenyucikeun diri bener wa paniatan urang pamaksadan urang kahayang urang sok niatkeun dinu puasa eta teh deuleu nya contohna teu jauh beda jeung kapongpong dengan hileun ngabuleun maneh salila sabulan coba lamun tengah bulan maneh eta kapongpong naon hileud eta hayang leumpang ti dieu we nepi ka alun-alun Sumedang meureun sabaraha lila jeung sabaraha minggu bari jeung sabaraha bulan nya laras ku peurih ngabuleun maneh sabulan geuningan jangelek dina geus sabulan teh bakal manggih jeung kemenangan jadi we jangelek jadi kupu-kupu hayang nepi ka mana ku hibar mah nya ujang jaba endah wanya jaba enah deuleu ta eta panas ieu teh bulan suci Ramadan teh pembakaran deuleu orai nu kolot jadi ngora deui pamajikan kolot jadi ngora deui pamajikan kolot jadi lanyet ujang bu nepi ka kituna nyucuk kayak kemana si cepotnya jang lu lihat sejarah rempling kieu tong ka mana-mana ucu masih di Cepot Show SMTV HS pisan be si eta
nyaritakeun semua pangabaktos atuh ieu nya Rama Guru. Kitu teh dawala. Ari ngaran-ngaranna kolot mah meureun dideuheusan kudu jadi muridnya. Bagjana luar biasa. Cager maneh dawala. Alhamdulillah ama nya. Aya hibar dina danget ayeuna teh nya da ieu mah tengah aja penak sareng ama teh. Geuningan ieu teh nya abdi teh nuju ngantosan pun lanceuk abdi teh nya kitu teh. Persiapan pan sakedapan deui bade munggah teh nya milarian bring ka itu bring ka dieu da dipiwarang ku emat teh nya kitu teh. Pun lanceuk Kang Cepot di piwarangnya milarian ieu kalapa abdi kitu teh milariannya dadaunan daun cau keringin pais bugis jeung kalaritu we kitu nya ama diritu namanya pucuk dicinta ulam pun tiba pas abdi mapah penak sarengnya amamu meni bingah nu teh papadana mabok panggih bugorowok nya nu mawi ieu teh ngaran-ngaranna teh takdir dawala da ama oge ngahaja ieu teh leuleumpangan teh kitu teh neangan keur olah-olah keuneun itu si ibu da nya kitu teh canoli di pasantren teh pan keur persiapan arek mayunan bunga masuk aya sahur bersama jeung para santri teh sok balake cerakan kapanan maneh oge kungsi ngiluan dawala sumuhun botram sareng amanya geuning di pasantren teh mun asa wararaas ngan teu tamat dewala nya ngan abdi teh rumaos ama hapunten teh masantren teh tamat mun cekap 2 mingon geura teras uida kitu teh abdi teh kabongbroi ku manggung nya da kabongroy ku manggung bari jeung heureuy wae di dinya mah dawala batur keur ngaji dar maneh mangongome golek nya kitu teh batur sujud didegungkeun dah kitu teh adi da baheula mah geuningan resep aya ngaran-ngaran di kobong teh ningali ngaheureuyan santri nu sejen teh nya calana jerauna teh sok disuput-suputkeun kadang dihilikeun ku ieu teh nya tapi da ibudugna mah enggeus ieu teh budugna mah enggeus mineng ku kadal ku lawan oge geus aya kitu teh geuning teh cager angger we guyonna teh maneh teh dawala ama teh biasa we panginten jalan-jalannya ama nya kitu teh milarian cabe neangan anu teu aya milari nu teu aya di ditu di pasantren teh cabe yang geus nyeutikan pan sok tara percaya komo ka murid-murid zaman ayeuna mah kadang dititah ku guru teh kadon nyara rumput don maroko carampelak da baheula mah Kang Ipok kumaha kitu teh di piwarang ku guru teh bakat tingku aji teh meni pada dararae der ayeuna mah dititah ku guru teh kadang nyara rumput kieu pesilih suntrungkeun sieun panggih kita Jumatan ngadon cicing tukang lotek nya komo abdi mepan sahur ama kapukur miwarang Jumatan der abdi teh jual cicing di tukang lotek sia mah kitu sami jeung tukang kacapi teh cicing we ngalelekur jeung es kalapa ongko lalu leho di kopeah mah di kopeah nama jadi kopeah ieu mau jadi kitu dawala syukur ari cager mah ka mana si Cepot nyaeta nu mawi tos lami ieu teh da abdi teh ngantosan ieu teh jaba sisi jalan isin ama ieu teh jaba di pos rona bari jeung kaayaanana teh nya saurang mah da ngalah kalapa moal lami tapi can aya wae ieu teh ya boga kitu teh kalapa nya aya da batur da rumah teh aya abdi mah nya kitu we bari jeung nya susulumputan teh kalapa saha we di padong mun puasa teh mau kalapa
nya tapi da cupar anu boga taka kalapa lagi nganyuk naon teh nganyuk ka abdi teu pira nya nyek celok icis 50.000 teh dibayar-bayarnya ku abdi teh dipadogan tangkal kalapana lain tangkal kalapa-kalapana tah eta maksudna teh ulah da ieu ngaran-ngaranna madog mah komo bari jeung ngabangsat kitu mah ulah mipit kudu amit ngalah kudu bebeja nya kitu pan ai dinu katerangan teh mah lamun ngadahar tinu barang dahar kadaharan anu haram teh bakal wah moal maslahat ka itu moal ngeunah di daharna oge dawala komo kadahar ku anak pamajikan mah komo kadahar ku anak pamajikan mah bakal cilaka ka ituna boboraah ka budak soleh teh nya ama aduh punten da ieu teh da abdi ge hariwang Hade goreng ku basa. hade goreng oge pan ku baso sapi baso eta mah tong ngabodor ama asa kumaha asa teh heulah kitu ama teh moal lila da nya kitu si ibu teh nungguan di pasantren teh Di antosan. mi HP we sing bisa ngajaga kana naon rupa keimanan teh nya kasep semohon ditingkatkeun iman teh wasadiqu biqalbi wal iqralu bilisan wal amalu bil arkan diyakini ku hate diucapkeun ku lisan dilakukeun ku anggota badan urangnya semohon ama sok punten ama teh da ieu teh lain tah yang ngobrol lila da lobakeun ku pangabutuh bari jeung lusuh ongkoh mangga atuh ama aduh nuhun ama mangga sing sehat dawala lain eta ningali sinen ngan ngahulang we ka karaeun di tukang dalang urang kitu salatri salatri berhenti jam 7:30 ka jam 10 peuting bela gitu nama bela gitu mah nuhun yang sesel sing sehat sareng aakna sareng si ahana oge mudah-mudahan sing jadi sarjana suling Amin. nya aduh ka mana nya si cepot Hade lah aing mun sok asa nah asa anu maragung gitu hei Nah gitu. di mana teteh naon cenah oh di dia di mana di Jakarta apa ku sia Di Subang. di Subang jauh-jauh ke Subang saya buka bajidoran aing teh Hujan. oke tungguan atuh tungguan Naon Kang? Tebet la ilaha illallah Gusti kunaon ari akang aduh aing kala umur can pernah misleuk aing ini bukan murah deuleu aduh Gusti labu Leur, bener urusum hujan. leueur ongko hujan ongko ieu menit Gusti nu nya meureun tanggal kalapa batur aduh heueuh mun ka kalapa batur oh bener aya tulisanna geuningan tuh Nusa. TG tangkal teh Nah, tilas gilang Gusti nu magung luh codak tanggal kalapa teh. aduh Gusti nu magung nepi ka carodak kieu tangkal kalapa dulu mana kalapana atuh aya teu meunang can eta geus aya digantikeun dina kolor Sabaraha hiji kan? 2 kalapa sia teh namun disuruh sok si udon atuh kalapa cengkir eta mah meureun lain kalapa cengkir kan anakna aduh Jadi ganti ke dinu kolor, Aduh. dewe kan lain-lain. aduh nah aduh lah
tangkal kalapana tuh jagung teuing dulu da ieu mah tuh tinggal Itu bedog tinggalin di luhur. bedog tinggal di luhur ai suka aing dihanap. Siapa enggak kejeret urang teh. Alah. Ah! Aduh, si dawala euy, pura-pura gering aing aduh. Aduh. Di bulan. Di mana teh? Yuk, dola di dieu. Euy. Tinggalin dari awak ge. Dagoan atuh ah. Astagfirullahaladzim. Gusti Nu Maha Agung. Dola. Kunaon teh? Murhak akeh teh? Kadeuleun kunaon sia teh aing mah tak nyeri ai teh. Kacugak. Astagfirullahaladzim atuh paingan atuh di kita ngala dua tengah gebluk cek tilu pada aya aingan goblok teh. Nah atuh Gusti Nu Maha Agung. Ayo ka dia. Calik akana calik. Ya, dola. Aduh, Bisa nyari teh yuk. Heuh, alhamdulillah. Aduh, nyari nuhun awala mana teh meuni nyaah pisan. Naon nyari cekang? Naon nu nyerieun teh? Ieu ya nyerieun tah. Henteu dola. Geus bieu ngeceklukeun aing ku sorangan. Arek lo dipencetan. Syukur arek dipencetan mah. Teu kudu siapa dipencetan ku irung deui jadi aya teh jadi. Geuleuh dipencetan ku maneh mah. Nah make geuleuh Irungna sok kedek-keduk. budak keduk kana naon? Ningan dinu tongong mah ngeunang perbah aing malik si lain mencetan bujur aing irung maneh teh kahandap ngagebay. Atuh kaing jadi ateul saya. Nah, jorang teh kebeak meuni akeh teh. Diadu. Alah. Mana kalapan aya? Tuh di ditu disimpen ku dewe. Sabaraha hiji? Aya 2. Pancek bapa 2, cek emak di tanggal 2. Di tanggal kalapa saha teuing da tulisanna GTG. Naon TG teh? Tilas gilang. Wah, bahaya kade bisi kumaonam teh. Dari kumaonam dola. Nuhun utung maneh nulungan dewek dola. Nya pisan. Bebejaka mah jeung ka bapak di mana siapa menang kalapa? Tuh, bebejana di mana tah menang kalapa? Bebejakeun menang madog. Dicarekan atuh teh. Kos apal tadi ge papenak sareng guru kaula Kakang Arya. Nah, teu ngawayang cenah teh. Yo, cek mama guru oge kitu. Sing saha jalma anu ngahakan padaharan anu kadaharan haram eta teh moal jamuga kitu teh. Bahaya tiis. Bakal tiis. Lah kumaha atuh dola? Geus kagok. Wah. Kumaha atuh ngomongna ka bapak? Kieu we bejakeun we. Aya nu mere. Aya anu mere kitu ti Pak Haji itu, Pak Haji Aman ti Jatinunggal. Terus aya anu masihan oge tuh nya daun cauna alhamdulillah kenging kintunan panti eta ti apa Asep Anang Supriyatna. Bener dulu. Terus geningan ti Mamah Ega Jatinunggal eta masihan eta Pais Lauk. Oke geningannya Bunda Niknik tuh bager ngintunan eta teh ATM ongko ngintunan hayam gorengna kitu bejakeun ku akad teh. Terus di Cimok Garden Naon tah Kang? mere naon teh? Mere liwet. Bener duluy. Terus di Kang Raplina mere naon? Mere suling. Di kumaha suling? Dia tiup teh boga duit. Teu boga duit. Di lampu merah kayak loba nu mere duit. Nah, saja monyo. Yang ngobrol euy sakedeung. Keheula atuh setelah pariwara berikut ini. Oke, siap.
ampun teh. Haturan Kang Erwin di Aya DKS. cenah Kang Erwin DKS cenah kapayun. Hey. Pengkolan nu presna ke jalan gede nu mawa kuliah hati Sirena tangkal anu ngaranna Tobat. kesan mata lamunna kahang sawajan pasir nu mawa sereret tuh walungan bersih heran jaina sawening rasa cintana didinya gelarna cinta menggaran didinya harapan mekar kambangan endah paninangan kekasih beda pisah rumah pelang hilang timbangan setiap waktu Cakep pucuk. Bingah amarwa tasuta ya bingah amarwa tasuta aduh nyaan bunga dawala dewek teh papanggih ditulungan ku maneh. Geus dong sok loba pikiran teuing atuh akate. Kumaha menang sabaraha kalapa tadi? Alhamdulillah menang 2. Aduh ladang madog teh pan tadi teh. Tah kuring oge daun menang loba. Daun naon? Wah, siapa non daun cau geuningan jeung daun ngora. Nah. Nah, di mana jeung daun ngora sagala Lalap eta teh. Tah bejakeun mah kitu we. Babari simpel. Bebejakeun nu kahiji pan tadi teh kenging gintunan ti Kang Erwin DKS alhamdulillah gintunan bako. Ti Dewan Kebudayaan. Di Dewan Kebudayaan Kabupaten Sumedang. Mararanco geuningannya salah sawios geuningannya wawakil para seniman seniwati budayawana jeung sagala rupa natah ku ayeuna DKS ya cing nyungkeun emprakna kangge DKS Kabupaten Sumedang Kanggo api tatang pupuhuna sing enggal sehat. nya kangge ka api tatang pan pupuhuna sing sehat geuningan alhamdulillah. Oh nya dawala bal ulang teh alhamdulillah geuning di dadagat ayeuna teh ngabogaan sinen alhamdulillah nya pakaulanana neng sesel geuningannya anu teu boleh we idik liher nya di rineka seni nya warna gumelar geuninnya ngaturkeun wilujeng wengi kangge Kang Nana sadayana ye di palihan naon ieu lembur Jati Hurip nya alhamdulillah. Gitu bener dawala bebejakeun mun ka bapa mah teh urang lain madog. Moal
da bahaya lamun bebeja madog mah angan ieu teh hayang-hayang ngobrol euy. Ngobrol naon? Ieu pan ayeuna teh komo akam mah dengan RT di Tumaritis teh nya minimal urang teh kudu ngieun naon saeutikna informasi, kudu memberikan konseling kepada remaja-remaja. Sangkan remaja-remaja ayeuna teh mikanyaah kana seni budaya Sunda. Bener. Literasi teh disebutna teh komo geuningan ayeuna mah urang teh mapag nya bulan suci Ramadan meujeuna urang teh ngajarkeun ka barudak leutik doa-doa sabangsaning doa makan. Apal akad doa makan? Ya bisa atuh cok coba saya teh kos budak leutik wae atuh kadek teh heuh ieu misalna. Terus geuningan ayeuna mah anu babari mah niat puasa we. Niat puasa sok geuningan naon niatna nah sok menang pasantren kilat teh cinga. Bener menang peski naon peski teh pesanan pesantren kidul. Geuningan anu ngisian buku Ramadan pesantren kilat itu mah pesantren kilat yang mah lain naon pesantren kiih. Asa eueuh ayeuna mah peski jangnya. Bener geus asa leungit jeung peski teh. Para butana tangan aya ustad teh wah meninya rabu. Boro-boro. Siga laleur. Siga laleur tapi alus saya teh perlu Budaya. Tapi eueuh ayeuna mah. Mun bisa mah diajakeun deui teh alus. Matak saralah jalan budak sakola ayeuna mah. Bener kitu. Tawuran gerelut geuningan bari lagi kenaon atuh kudu era diajar di bangku sekolah kalakuan juga bangku naon eta teh. Kolot mah nyakolakeun belaan naon? Tah kitu, kolot mah nyakolakeun belaan nganyuk ngahutang. Belaan ngajual doma. Bari ngajual doma naon? Lain tukang short karuju disakatekan duit teh jauh mobil semen keur nanjak. Rewas tukang supir tembak ieu mah. Aing bahaya dicarekan dalam. Aduh moal. Dikasih anjas. Celo moal dengan aman terkendali tidak alus. Batak seorang ngahiung pakai mobil. Bukan teh shot. Aduh ampun. Tak kitu yo. Jadi hebat. Sok niatna. Nawaitu. Aduh. Nawaitu somagodin isuk-isuk hayu urang godin belenggung sama picontoeun RTT RT beli ucupat lagi yo KRW Erwin kena diajar KRW Erwin gimana sah kena diajar makanya nawaitu ulah dinyanyikan ngewa teh nawaitu somagodin an adai fardhi syahri ramadana adihi sanati lillahi ta'ala lah kitu sok nawaitu somagodin an adai fardhi syahri ramadana adihi sanati yo semuanya bersama-sama hello sama geus moal balik ieu mah sok atuh ganti-ganti ku ieu we niat ieu niat buka puasa kumaha gini Allahumma lakasumtu bisa Allahumma kalakahundu Allahumma lakasumtu Allahumma lakasumtu wa bika amantu Allahumma lakasumtu wa bibika na dibawa ku ibu-ibu isin itu loba nu nonton isin tinggal itu loba nu naro ai akap nu teu gablek kakenya sing gitu. Aduh Cenah menang peski. Cenah menang peski. Nah atuh peski heuh da dewek lain pesantren kilat, pesantren kidul. Nah unggal di kidul aya pesantren di lewatan ku dewek. Nah sing balik atuh Assalamualaikum. Nah da lain di imah ieu mah keur di jalan. Sadat nongeng. Tukang kenal teh di jalan apa ya pantauan ya di jalan aya pantauan coba eta lah saya itu duka teuing atuh eta teh make jeung lain pantau sing orek teh mamawa panakol moal kokol saha wah kok sudah apal wae moyo apal we ka haji teh Teh itu kan wasa tahu haji gitu.
kenang juga norek nuker monyet kai. Tuh Pak Haji geningan tepang jeung urang. Ajena. Aya naon cenah Pak Haji? Lu Kebeneran. ruas kieu ya. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Alah. Geus panggih. Buarek merek panjer. Allah di mana saha ieu? Aduh oh. Buarek mere DP. Saha ieu? Aduh mano kalapa aing goblok teh. Wah Haji juga bahagia. Wah. Jiga saha? Juga bahagia, kerbahagia wah. Bahagia puguh aing teh keur sedih ieu teh. Nah, kunaon Wah? Bari jeung amak ongko. Kalapa beak kabeh samangar. Wah, kelakuan saha Wah? Teuing. Tuman Wah lah. Naon menyong? Eta nanyakeun kalapa. Gandeng sedih. Awas ya. Jempe. Suka teh teu aya Pak RT. Geus panggih. Geus panggih. Jeung RT na. Kita geus panggih. Geus panggih. Hey. Oh. Aduh. Coba. Tapi kakak degungkeun sorangan eta Haji. Haji kuat ka kitu na. Aduh. Ampun Gusti Nu Maha Agung. Damang Kang Haji. Bujuh. Lah, tos di mana Kang Haji mulai reng hapranyu segala kitu nih. Nya diru capek. Lain capek RT yuk. Aing seumur-umur kebon yuk. Harita mah teu dipager tidak aman kalapa teh euy. Ayeuna mah geus dipager. Ayeuna mah saplak dipager teh geuningan Allah. Coba rek dipake leungit ieu kalapa teh. Saha cenah Wah Haji ku saha? Lumatak rada amek kapugung lamun panggih. Jeung eta jelema nu madu kalapa aing podaran wae. Di kumaha Pak Haji rek kumaha? Beung aya Pak RT. Lamun RT degekeun. Lamun kapanggih teu bangsa nu madu kalapa aing podaran wae. Beung aya Pak RT ming laporkeun. Diuruskeun Wah Haji lah tuman. Uruskeun Pak RT. Kaneh sedih. Papu aing berugus deh naon ani. Lamun Mun kapangih kapangih rek kumaha? Podaran wae. Siapa? Hah? Lu kapanggih podaran wae. Kunaon Kang? Di podaran sia. Kaneh sedih naon sia. Lain wanian ka Wah Haji sangkilang berehannya kurang kumaha. Kurang kumaha padahal mah bebeja we ku aing dibikeun atuh aya kalapa mah. Minimal mah dibere baralakna ku aing. Aduh, ampun. Kalapa butuhnya kerbutuh ayeuna teh. Kerbutuh aing teh rek santer rekin gule. Coba lamun kalapa teh dipadau ku aing dibere meureun. Cikurna. Coba. Moal ngambek. Cijing gandeng. Podaran us. Henteu. Nah, sok cali keula Kang Haji na geura. Kunaon sia? Pak RT? Kumake sia atuh haji-haji nyebut sia. Izin ku Pak Erwin di Dewan Kebudayaan Sumedang. Aya haji gitu goreng adat gitu. Wit amit haji-haji. Yo. Padahal mah hade goreng ku basa mipit amit ngalamen bebeja. Cunuh kanu waktuna ninggal kana mangsana lamun papangi ta jelema nu madong kalapa aing podaran wae. Kunaon sia barabak kitu? Barabak naon aya Kang Haji? Tabrakan. Nya RT kunaon eta meuli ulah. Dikosewan. 94. Astagfirullahaladzim ka balared kieu tadi lu. Tapi kabareureum. Cici dari lu. Wah. Gek. Walah. Kunaon atuh da sarua si kunaon teh? Dikosewan. Abi teh teu sewa Pak Haji. Heeh nya Pak Haji padahal mah kira-kira nya
kapenaknunya maling kalapa Pak Haji teh tong di podaran ukul pencit jadi daging sapi. Lah eta ongko Dijieun gule. kaneng goblok sia. Kumaha aing sia begu sia teh. Ini bikau. Lain memelaan kalanceung teh. Sia mah kadon goreng ada teh goreng dorong sakade bae teh goreng nyutrukeun sia teh. Lho yang pundeung teh Pak Haji nya. Nya padahal mah Pak Haji gitu. Kunaon teh eta leungeun si dahsyat. Mangga. Bau gitu sih teh. Lain bau gitu Pak Haji abi teh nya abi teh kamusibahan tadi di Pak Haji. Kamu sibahan kumaha? Kamusibahan abi teh sanesna teh abi teh. Ha bejakeun. Gentle lalaki mah gentle. Sok kudu gede kawani atuh ngobrol. Kan ada goreng oge ku basa. Ini ada sieun ya dipencit. Manya haji-haji mencit. Tapi piraku haji-haji daek mencit. Kumaha itu udah secara ricing kieu atuh cara pling kieu atuh teh. Yo, malawi we. Sugan aya kamandang tinu jadi RT atuh. Kieu Pak Haji. Pak Haji sedap duren. Pak Haji sedep duren. Ya sedep we. Ingat tinjukeun artos urang meser. Gelo sia. Rek meuli duren ka mana oyah kieu loba sia teh di alam syari oge teh. Bener. Naon da geus nutupan ayeuna teh. Nah jadi kan duren eta. Lah kada duren sia teh kamu teh. Nah, dengekeun ku sia. Tong suasia atuh Pak Haji. Ah, punten da Kang Haji mah pan sok tok mall ngomong teh. Keur emosi, ngadang-ngadang ke emosi mah naon lo segala digebrus we. Segala di non tupak dan tukang kenang cicing tajong jeung kenang-kenang lah. Allahu akbar. Pamajikan ngagoler tumpakan. Gelo. Nama kejeng gelo da kan pamajikan aing sia tuh. Nya ulah kumaha Pak Haji we. Kunaon atuh da eta geus sebenarnya gitu. Oh kieu ceh teh bade nyungkeun tulung we ka Pak Haji. Mungkin betadin. Abi teh bade nyuhunkeun betadin. Kunaon gitu? Nah, jujuk ceurik. Abi teh tataekan, abi teh rumaos tataekan Kang Haji. Tataikan di mana? Nya kitu abi teh milariane tatanggi di ditu aya nu ngagaduhan tangkal kalapa. Kan teh nu Pak Haji aman. Ari sugan teh nu Pak Haji aman, sing horeng teh nu Pak Haji aduh. Apunten abi dong di podaran abi teh aduh. Oh, jadi sia anu madok kalapaing. Podaran Pak Haji, podaran tuman. Kan yang goblok RT mau. RT mau kesana. Bawa ke meja hijau Pak Haji. Ayang di bawah ke kelapa hijau. meja hijau Pak Haji kelapa hijau. Meja hijau. Sok. Iya. Sok sia, dia sia. Alah, ampun Pak Haji aduh. Ya, yaho. Lah muntung diprotelkeun Pak Haji. Podaran sak Kane sia. Macam-macam jeung sia-sia na koe ditulale dipeukeut sia koe. Aduh, ampun Pak Haji. Sok udang. Geudeut teuing kasep. Moal. Aduh. Aduh. Rumaos Pak Haji mangga bade jajak di walang-walang abi mah. Waduh teuing kasep. Aduh. Haji kuat kaki itu loh. Duh teuing. Cek. Didinya anu madog deh. Sumuhun. Aduh Gusti Rumah Agung.
haji pohara aduh aku Udang sia. aduh hapunten Karasa. ya karaos Pak Haji abdi teh jabah hapunten da abdi teh gaduh pangabutuh Coba urut gebis. coba abdi teh geubis Karasa sia. hampura atuh da sia ngajujuru geuning teh pecitan goblok sia Hiji deui Pak Haji teh di tukang. Saha eta? abdi dawala abdi teh tuh teu mawa kalapan teu demi Allah hingan mawa daun Goblok sia. Mau daun cawa aing. sanes Daun tespong. Daun saha sia memawa wawanianan gitu teh. haji nu sakitu kuat Saha teh naon teh? Basa riweuh-riweuh teuing kana haji-haji sagala eta. Sok. Nalaon maling daun saha sia? tahu abi mah teu maling daun ngan kaceplosan unggul oh si goblok sia ieu geuning nu madog daun aing Acak-acakan we. Aduh. Haji-haji si goblok. paingan si haji ngamuk da aing jeung rada nyeri hate sia mok daun cawu aing aduh pepe wala sia kumaha Modal. sumuhun ka mana teh Ka dieu sia. aduh hapunten lah aduh abdi teh hapunten Kada sia. alah Gusti Nu Maha Agung Haji goblok sia. ulang sia lalaonan maksudna sia aduh ampun lah sarwana sia mah wawadukan atuh sarwana jeung haji eta make jeung goreng ada sia teh atuh karnaon atuh ini ka Makassar teh kadon pira daun sawu ge Mau dibawa ke akhirat. moal dibawa ka akhirat pira daun sawu ge eta teh bari jeung dibawa ku RT sia teh bari jeung ngas kitu sia Eish. nah mun gede ada sia mah nanaon sia teh pira daun sawu oge meni asa kumaha onam sia teh podaran ceung aing oge lawan sia jeung aing gelut jogoy goblok sia teh Haji-haji. sok nanaonan sia ulah sok itu kadar pira daun cawu ieu teh rek bunga teh lain itu nu rek bungana sia nu uga adat sing ngarti teh sia Hilang bala nulungan mah. kirang bara nulungan mah karunya si dawala RT Ceput kumani di kitu-kitu apa kon wani marang aku ngajak gelut sia aing digelut jeung sia tuh sok aing demi keamanannya keamanan naon sia di baju ngamarkeun naon sok daun-daun cawu nu aing kana nu gelut jeung sia lawan urusanana sia teh Membela kebenaran. sok aing membela kebenaran ngarti teh sia oh sia nu goblok batak naon sia teh naonan sia teh daun-daun cawu aing sok pikir kumaneh Sok kalapa ge kalapan aing abah nyai kudu jeung gelut jeung sieu. Haji sia teh. oh urusanna haji sia teh ngajak gelut ka aing sok apa kon wani mereng
Orang wani diri apa kula nang siya boleh na. Majulah di waktu ini. Nah, atuh make majulah segala dor yang aing sabadan. Jadi aing nu kudu gelut lo jadi maju siapa aja. Daun cau. sia aing daun jauh aing daun jauh aing sia nu ngajak posnya aja aing jalan daun urang kumaha sia teh. Astagfirullahaladzim. Tepira kana daun cau ieu sabar haji kalakuan model kitu tingali ieu budak nepi ka dekok gigirna dulu namanya haji ngajak tawuran ke budak leutik goblok semua Tadi kita tepira kalata. namanya aing kudu pasien kana daun jauh di panu ku situ aing kudu ogang aduh karunya kasep yang gua bisa udang bisa Aduh. nah juga starter motor tadi Allah bagus Allah cara nama kieu ya tuh urang teh karunya nya dinten teu ge henteu Dinten tuh kita RT. dinten teu da RT urang teh ningali bapak we bapak Semara tuh lah wayana di namanya aing nu kudu gelutna manya aing nu kudu gelutna situ nu madogna aing nu kudu gelut ke budak eta bener aing teh urusan di bawah tantib lain trantib hansip kumaha atuh teh kumaha tuh Geus we pasrahkeun geus uning pasrahkeun urang ngobrol we ka bapak Semarkeun bae urang didokeun pira kalapa ge oh sia kalapa mah aing daun cau makanya pemajikan ku cupluk kita ngalah daun cau kumaha atuh ieu teh rek mais. Pan aya pucuk. Astagfirullahaladzim. Aya naon
ieu teh negara ranteng kieu haji kuat ke nu areling kabeh ieu teh pira kadar daun cau jeung pira kadar daun cau jeung kalapa teh ieu anu matak embung aing teh matak alah pira kadar kitu dinu munggah jadi arunggah adat teh kieu ye uing mah pamajikan di bawah uing pamajikan ngabahedan gareng-gareng sia mah lain gareng Assalamualaikum geus ieu mah tungtungna sing rarido hirup jeung tatangga mah kudu silih berehan akur jeung dulur pancegna galur ngajaga lembur rutut raus saurunan sabobot sa kecen-kecenan pihanean teh eta teh urang mah teu bisa ngomong kitu teh arek gelut jeung aing henteu aing daun jauh lah aing kudu gelut jeung itu geus tong papikiran jadi manjang geus tong jadi manjang aing mah urusan daun jauh jeung tanggal kalapa mah nu penting mah ridho ikhlas ridho keur korban merdeka betul kalau hampura reng da lain ku misantek rek dipake maksudna mah kan baik kayak meureun ieu dibere lah gule saya teh kewang makanya keringin itu gule nakal awi itu teh iwung tenang kayak dibere iwung saya teh kewang ayo mending urang balik nya benar atuh lah nuhun atuh lah ai kitu mah diridokeun urang ridokeun lain kan bae ridho mah ridho ngan mah aing kudu gelut jeung itu kan baik tong sok loba pikiran menina teli iya kesana bingung kesini bingung di tengah-tengahna pulau Komodo dalangna bingung wayangna teh eling ka dituna usum halodo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh